malaikat Mikail kade. Matak anan matak jauh-jauh orang mikiran kana matak kade. Ulah ngudag-ngudag kana seperti kuma ka anu nyieun atawa ka Gusti Allah. Makhluk Allah na wae geus teu kabayang kurang. Makhluk Allah na wae rupana sagede kumaha mun badag-badagna teh sagede kumaha geus teu kabayang kurang. Gitu. Eta teh cacak anu didamel ku Gusti Allah. Matak wala tafakkaru fi zatillah kade. Ulah coba-coba orang mikir-mikir atau ngudag-ngudag pikiran dina zat Gusti Allah. Tibatan nepi kalakah kufur manten. Tuh matak tafakkaru fi khalqillah. Pek tafakuran makhlukna we. Tah nyaritakeun malaikat. Sifatan seperti kumaha badag geus teu kabayang kurang. Eta contoh makhluk-makhluk Gusti Allah gitu. Jadi diantaranya malaikat Mikail. Kayak masing-masingna engke aya. Kayak tugasnya teh geus diantaranya geus ya teh. Katanya proses ya teh, proses di damelna para makhluk Allah taala dina sabada padamelna Allah taala kana nur Kangjeng Nabi terus surah nur Kangjeng Nabi eta awal mah kadina weh malaikat gitu. Adalah diantaranya. Paslun wa amma Jabrailu alaihi salatu wassalam wallah